kasih Suha. Kamananya Suha teh Suha. Suha. Kamananya? Ciluang teang segendik. Ayo ah. Gaya batur mekar ngabarangon. Kemaran aja lemahnya gitu Jaramu jamu. Kemaran aja jaramu yuk. Jaramu jamu, obat kuat, obat asuda, obat manul, jaramu yuk. Naon dia teh? Betaliis. Bernariis ieu teh. Berniis. Mana opieunana? Opieuna lah atuh teh. Eueuh teh boga meureun nya. Kasuha we teh boga mah suha ge teh boga. Kerboke Suha, Oh, aya kerboke. oge rokok, Rokok naon atuh? Aya rokok. Naon itu? Kecil. Oh, suha rek labu. Si Suha rek labu. Sama si tawaran rokok. Kumaha atuh ieu teh? Hayang teh. Rokok. Hayang teu hayang da eueuh rokona ge kadaweung we heula mangkaning beta tes dahar-daharan jeung beuleum peda jeung eta oseng kangkung. Beli pabeulit tina huntu. Pabeulit tina huntu. Heeh, kangkungna pabeulit tina huntu da paranyangting panuntuna ompong jadi ngaitan we. Ya naon teh aya wayang? Teh. Da lalajo wayang. Ya, Teh. Engke aya wayang. di mana? Cenah mah di Cicada di dinya di Pasir Angin cenah mah. Oh, Di hajatan cenah. jauh deket dari Pasir Angin. Atuh jauh-jauh nama nganda hayang we lalajokeun bae we. Cenah mah Jajang Sunandar cenah mah. Neangan naon? Nya le mau neangan naon ningali eta we, ningali wayang atuh ngajajar neangan mah neangan naon da geus kolot. Neangan duit mah nya peuting, neangan lalaki mah payu. Ya siapa tahu. Neangan aya karesepan nu we eta moel. mah. Neangan karesepan, neangan urang teh kumaha we carana lah. Aya ngaranna hiburan mah. Ngarah teu tereh kolot. Ya Bukan sugan bagus kolot. we aya nu noel atuh di tukang. Anu noe mah loba dina wayang mah bating noe, bating katoe, bating resep, bating nyewa gitu. Enggak, cenah hayu lah urang ka ditu, cenah urang ka ngadeukeutan wayang. Oh, da bisa da pajeje. Anu noe mah bating noe nyewa kasuha teh ini beberenyan lajo wayang cenah kitu paling oge. Ceu bade mal yeuh, jamu-jamu. Wah, teu boga duit. Apaan dicicil mingguan, saminggu 5.000. Sampai 5.000 ge lamun usaha, lamun teu usaha mah pan urang teh can gajihan atuh. Panoba atuh kulit tuh kudu kabahukeun kamari oge ngabutuhkeun anu dibuat ngagebug. Ari ngagebug parema mung suha mah. Ini naon tuh ngagebug? Hayang ngagebugan duit. Kita mah gebug duit teh kurang teh beulikeun kana naon gitu. Asinnya. Hayang meuli beas kepretkeun, meuli beas. Tah kakara ngagebug kitu, ngagebug parema aduh. Jaba jeung ateul, jaba jeung panas, jaba jeung merang. Anu ge loge cager heula atuh eteh. Cuma urang teh ka dieu teh nawarkeun jamu-jamu, aya obat awet muda, obat kokoloteun, obat kuat. Butuh obat naon? Suha, butuh obat. Obat naon? Obat loba duit. Urang mah bisa kitu. Daripada ngajual obat geus ku urang obat tadi teleg kali hiji meh beunghar. Atuh dinawaran ka Suha mah Suha masih kan butuh obatna, obat loba duit. Yang obat naon tah loba tah. Cuma antara bener ngomong tah. Jajamu awet luntur. Awet luntur, aya teh istilah luntur. Luntur. Dipake ku usaha bisa luntur kitu atuh. Ya ngaran-ngaran geus kolot mah turun luntur. Tah, obat kuat. Ari ngomong teh lain geus luntur, geus kolot mah loncer. Tah. Sok yang mana? Obat-obat. Ari basa teh obat luntur emangna baju. Lain obat ieu teh geuningan tolak miskin. Oh, da Suha ge hayang tolak miskin mah hayang jadi kaya ngan hese kan biar kalah gageleneng. Kudu rajin si kurang oge, kudu daek gawe, kudu merih, kudu bauan, kudu hampang leungeun. Bat Suha ge rajin. Rajin naon? Rajin kuda kodok, rajin cuka cokot, aya suluh cokot, aya jukut di arit, rajin Suha ge angere duit mah eueuh. Oh, dijual atuh, geus dijual digolangkeun. Geus dijual kamari ukur dipake meuli beas. Aduh, aing mah mata kurang oge golangkeun, yeuh. Digolangkeun teh kudu gede 20.000 mah da basa ngagolangkeun anak atuh. Komo 10.000 mah mahikeun naon?
Teh kira-kira. Emang enak kok. 10.000. Oh, cukup 10.000. Heeh. Ayeuna mun kuling ngagebug sabaraha biasana? Teu seimbang. Lamun dibuat mah ye suha geus ngalaman. Lamun dibuat menang 4 karung, misalnya 4 karung teh 2 kintal. Babonna teh kan 8 hiji. Berarti lamun 4 kintal teh berarti urang bogana 20 kilo. Ada itu tara ngebug pare tara. Cara paling ge ngebuk budak we ai ceurik. Atuh budak nu ulah digebug. Ada jajan. Teu apaleun kamari mah ngebugan budak. Ngebugan naon? Ngebugan bujur sorangan cenah-cenah gede, cenah gede cenah. Padahal geus peot eta teh digebugan oge. Ceu bujur nu ulah digebugan. Buat ting panas dalam jur ese modal meureunnan. Ajar kata cenah anak bujur teh cing gede nyaring sia nyaring cenah digebugan. Nah, tadi Eta teh nyaring teh kumaha kudu ngageo bujur da moal daekeun teh digeokeun mah. nya tadi ge aya seeutik tadi ge. Kitu Aya seeutik. we teh ngebuk budak cenah sih ngebuk bujur sorangan. Tadi Buah-buah kan keramian meureunnya digebugan aya wae. seeutik tadi ge. Jika nama ditoel ucing ngaranna teh ucing si hulak. Jika nama. Buah-buah aing mah paur. Udah dekat dari si hulak atuh da. Ceu, urang teh kudu menjaga kebersihan, boh aya ucing, boh aya naon-naon oge nya. Tah kitu besi dahareun sakopoh jeung ucing, ulah daya virusan. Bersih mah kudu urang teh. Unggal poe ge bebersih. Ucing na we eta mah teu bogaeun WC jadi keruk. Supaya kita unggal bebersih cenah. Baju ge diakutan teh dibersihan. Sus eta gerohaneun enggak diatakeun wadah oge. Dientep-entepkeun namun dibersih mah dieuweuhkeun nya. Piring eueuh, naon eueuh bebersih eta. Ditumpuk-tumpukeun moal. Ah, eueuh duitna. Kalakah ngomong we para ranjang eng meuli obat moal, jamu-jamu moal. Ah, Cek jamu kuat. Suha mah obat kuat. kuat naon? Kuat duit loba. Si itu mah yang kuat ka era. Ayang kuat lo duit loba suha mah. Ajarkeun teh teh yang boga obat kuat ka era. Loba nu nagih kamari lompat ka para. Mah bisa kudu dibayar hutang mah. Lompat. Lain teh boga teu tanggung jawab, boga hutang naik ka para, bayar hutang mah. Oh. Sahareup mah air eueuh oge. Ah, itu bener. Era Nu mah da itulah. ke mah postingkeun geura si Ece ieu mah kitu mun boga hutang teh age naik ka para kitu. Gitu, kayak postingkeun kurang.